Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. Ganti lain jalan mah orang kata aja mah. Kemana wae? Ganti ti kotok, diuk di luhur. Ayo, rasaan orangnya ngomong gimana sok di dieu wae. Tempatna. Omanya di dieu. Jadi itu kan wilayah ente. Wilayah. Oh, aya mana keur naon di dieu? Nah, murai deui atau naon? Nah, sareang doh. Nah, capek kali teh. Heeh. Naon? Soreang? Heeh. Soreang ieu mangun. Geus biasa orang ngacapruk dengan gelo. Naon? Kamari ka itu kanan. Geus naon? Dengan argo. Argona? Ya mujud hayam. Pakai argo. Terus di kumaha? Di Rendos sama urang mah mun Rendos mah bukan batu mah ku coetnya. Heeh. Ai urang mah ku ieu kubata ieu. Lain kubata kan teh? Kunaon? Ku argo. Ngerendos? Heeh, dikira cek 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 cek. Lu geus biasa bae terus nyambungnya. Main di dieu heug teh dicararam ku batur sih anu gelo cicing sorangan di dieu. Urang silat zaman. Saha? Mun aya nu ngatur. Yo, wilayah. Ai. Main di dieu ngopi hanteu, udah hanteu boga duit. Teu. Wah hanteu. Wah iya. Bisa dijieun bahan ya. Wah, aya ide urang ya manggis ieu beungeutna. Bisa dijieun bahan paranti ngajailan. Ente hayang piduiteun teu? Hayang duit bung. Hayang atuh. Urang boga bisnis. Nah, Mah ngarti mah kan bisnis. Bisnis. deui. Ih. Pokoknya mah geus mah teu kudu ngartinya. Kan mah hayang duit bung. Hayang. Tapi daek ku urang dititah naon wae ge nya. Daek, Oke. daek nurut. Heeh. Yang duitna baraha? Yang Baraha? Yang 5.000 ceban we. Heeh, coba. Daek ceban Heeh. atau 5.000. 5.000 ceban, hoax sing bener. Dua nana. Jadi 2.000 berarti nya. Heeh, nya. Ku aing bere 2.000. Oh, dia. Dia 2.000 nya. Make manggih 2.000 mah euy. Hah? Duit 2.000 kerek manggih urang mah. Karek manggih heeh. Dia bisa meuli rokok dina 2.000 teh. Mun rokok 2.000 seberapa rokok ada? 2 bungkus. Heeh, menang 2 bungkus kopi hiji. Dina 2.000 teh. Heuh, erek. Rek. Apaina ente milunya jeung urang? Siap. Ayo. Ayo. Duh, pokoknya jam 12 mengenah kok pulang ngopi. Kopi hideung, kopi aya tapi padud aya udahna eueuh. Bosan jelema nu ngalewat di palak ah. Pokona jam 12 kieu mah jiwa pemalak teh datang we. Ya Allah, yang uduk. Udah atuh ulas ya mah datang-datang hiup kopi. Kolet-kolet teuing Pak RT. Tah, geus maneh bona we hunggul. Oh, nanti saeutik. Nanti saeutik bae. Saeutik. Oh iya tuh. Saeutik. Oh iya. Enggak saeutik maneh mah. Cadu eta mah Kunaon? nikmat nyobang dia tuh. Nikmat cadu. Ya saeutik we. Geus susah. Bisa edan maneh mah ngopi wae. Cadu ngeunah. Kenaon di dieu? Ih, imah-imah aing. Oh nya. Sigan teh mah aing. Yo Pak RT. Sigan teu boga duit di dieu teh. Geus puguh Pulang-pulang duit oh ya ge kopi ge menang ieu geuning tina besek. Sigana mah kopi sesa ieu teh ditinyo we. Dawuh deui. urang aya bisnis ya. Bisnis Ngajak pan Pak RT ka tempatna mah
Siga jama miskin lah. Sakieu wajar heueuh ketemu siga jama miskin. Urang ngajak bisnis. Ngahina maneh mah. Atuh sakieu mah wajar da. Hotel teh boga meureun. Boga Mana dina ngimpi. Heeh, geus urang ngimpi teh geus gelo. Bisnis Bisnis. Tapi bisa anu ngadengnya power. Nu bisnisna rahasia. Tapi bener jalan pintas menuju ke Beungharan. Bisnis naon? Pokoknya nama ayah we. Tapi usaha saya di mah. Oh, Bener. Pamajikan itu. Oh, can kawinnya poho aya. ah, Gamburan. Lain ngaledek da emang heueuh can kawinnya. mana guys? Urang lain acan. Acan emang sih. Erek mah ya. Bisnisnya. Kurangnya. Erek nawaran minggu tuyul. Najis cuma ngajak ngabalangsak. Lima orang main heureunya. Tuyul. Oh, eta mah jalan menuju Balangsak. Beunghar ya, tuyulnya urang mah bisa nyokot duit di ATM. Oh, di mana nu aya bisa nyokot di ATM? Semua waduh sok ditukar Yeah. wae. Lain heureuy. Beunghar pokoknya ya. Pengurusan gaya urang eta tadi. Pahili. Ya sekali nyokot na ATM teh pan gepokan. 1 miliar langsung bisa melihat tak? Honda Astrea. Erek. Bener orang teh heureuy. Sing Pajero ge kabeli sekali nyokot Kalau itu kelebihan tuyulan naon wae? Heuh eta bisa nyokot di ATM. Panu lain mah bisa. Da itu. Hidupnya siga kumaha? Nya tuyul we gitu siga budak gitu. Ngan ieu mah teu parabna ge teu kudu repot. Kut bagian Henteu siswana nu cebuan. Beuki geus sapoe eta teh geus. Kumaha erek mah? moal. Ya ieu urang Moal. nawaran teh pada kan wawuh we ka baturan wawani. Moal. Wanita. Bener. Embung. Hayang beunghar mung. Ih, Ya geus beunghar mah kita kawin. atuh masing teu boga duit ge kawin mah jadi. Moal wae. Moal. Mereka jalan pintas embung kumaha kolot teh boloh sa. Maneh nu boloho. Ih, Ngajak balangsak maneh mah. bener. Moal. Moal. Ulah hanjakalnya. Moal asli. Pokoknya ulah yang urang deui lamun hayang. Iya titik ya penawaran terakhir. Erek moal. Moal. Cadu. Cadu. Ulah hanjakal Pak Ari teh. Urang anjing. Ulah ini teh. Ka mana? Nya eta tuh. Urang wae kulin. Ih, goblok kopi dibawa ih. Bae baduli. Kopeng gelo kopeng dibawa deui. Dah goblok gitu si RT. So cuci ngomongkeun haram. Salat getara jis nih sebel ngadengena aing ngadenge si RT nyebutkeun haram. Cuma miskin. Songong nih, munafik. Jis tinggu RT kitu uihan dipilih. Iluan tuh aing mainan eta we. Esok dua. Kalau kemarin urang login juga. Esok ku aing ulang. Sangarnya Pay. page. Tuh. Taya kurang taya ya jeung babaturan urang teh tuh. Tata. Terus masuk. Ku aing start ya. Masuk. Ayo berat. Boy. Ya naon Urang erek ngobrol yuk. Bro naon? Denge moal. Denge Ngobrol we da aing mah. Eta sok mulai Kecil kita ieu. siapkeun. Besok ketang. Ya aing ngobrol euy. Sok urang denge. Teu ngadana Indonesia nyawa teh. Naon eta? Cing. Urang ngobrol. Sok. Ganggu wae sudah. Cicing udah pada main game mau aya mau menang nanaon beunghar moal. Geningan. Hah? Saya bukelek. Nah, beuki mah. Tambah ka aing. Beuki. Begitu? Saya mandi ya 2 bulan. Ih, sorry coy tah, beuki. Begitu? Beki. Oh, geus. Aduh. Urang ngobrol yeuh, cing denge ieu mah serius Heeh, aing serius. tentang masa depan. Eta gila tuh eta. Cicing Eta kurang. nembak. Eta bot nembak. Cicing batal tah. Wah geus kaluarkeun sa ieu. Ih, jadi cing ieu mah serius aja dengekeun. Urang ngobrol serius. Urang erek mere jalan. Keur Jalan Sok lubang. nyarita teh nguntungkeun teh ka aing ieu teh. ieu keur masa depan maraneh keneh Sok dengekeun. ka aing dengekeun dieu. Aya jalan keur ka Beungharan, usaha lah bisnis gitu ngerti Jalan teh. naon jalan tol. Kos pejabat-pejabat gitu bisnis ngerti teh moal ngartinya saria mah korupsi. Ih, moal masalah korupsi non korupsi cengkeh. Moal. Sok wae. Yo, pokoknya mah Buru atuh lilasa nyarita teh. sabulan menang mobil. Mobil non Pajero ge bisa. 2 bulan menang imah. Heeh. Tah, saminggu menang mobil jeung imah. Aing mah yang menangkeun si dia euy kumaha teh. Bisa mah da ngomong galau wae. Oh jadi lamun sabulan menangan? Menang mobil jeung imah mobil sabulan teh. Sok sing balik Lamun sok 2 kumaha. bulan 2 bulan imah. Amun saminggu
mobil jeung imah. Tah, hayang nu mana? Aing mah yang seminggu atuh. Kira-kira we sing berak teh kage hayang saminggu atuh. Tapi bisi nyirikeun teuing cek batur aya saminggu cenah jama teh. Saminggu geus beunghar cenah bisi fitnah. Mending nu 3 bulan. Menang kabeh, mobil beunang, imah beunang. Ek maneh boga naon teh? Hayang nyeun kolam berenang beunang 3 bulan. 3 bulan. Erek Gila. Aing kan kudu make modal. Modalnya sabaraha? sabaraha gitu. 3 bulan teh bener eta teh. Bener 3 bulan teh Amun teu beunang. menang naon jaminanna? Tah, jangan urang dikadek juga wani mah. Ti tukang jarep. Tuh wani tarup tukang dah. Geus. Geus. Pae aing teh. Ya mau ngobrolkeun modal ya. Bisi ente maksakeun. Modalna 10 juta, tapi tah mobil beunang, imah beunang. Hasil eta teh. Hasil pasti. Nyata asli. Cak pokona tah cakeun maneh. Naon itu teh gawena? Tapi mana yuk modalnya siap tuh sabaraha ya. Urang bejaan modalna daek teh. Aing siap, aing modal 10 mah juta. siap ku aing mah. Aing ngajamin mah urang ge wani. Modal. Nya mah nyata mah. Modalnya 10 juta. Kumaha? Kudu aneun lah. 5 juta ewan. Bisa tuh amun gitu. Bisa. Tapi di anjuk lah. Tapi mampu teu? Anjuk lah Mampu teu? Ya mampu. Mampu, Asa di anjuk lah. Heeh. Tah. Di anjuk lah. Berarti ereknya mana? Ya, Ereknya daek. Yo, gawena kieu ya. Urang terangkeun nya. Hinjian teh tong loba ibur. Sok. Tapi mah keur kamanehan sorangan. Heuh. Kebeungharan. Ngingu tuyul. Goblok. Ceh geuning goblok serius urang. Heh, goblok gatuh nu kitu jamak goblok nu tuh mah sesat eta mah. Aing mah da jama teh kalah munafik. Mana yang beunghar mung. Hayang ai beunghar mah ka beja mah ge hayang ngan lain kitu jalanna. Geus ya anu mah penting mah beunghar. Intina jama kabeh hayang beunghar tong loba omong. Nu tuyul geus tong loba omong. Anjing Cing 10 juta tuyulna bukan eueuh. Yang ngaranna tuyul mah botak, paling aya buku saeutik dicepak tadi moal. Anjis dah. Ye, geus yo intina erek moal tong munafik jadi jama hayang beunghar mung. Moal dengekeun ku aing mah moal. Goblok beunghar asup nerakana naonan? Moal. Moal. Aing ojang nyusuanana. Dah anjing kabeh jama munafik dah. Wong pengen HP na Xiaomi kabeh dah. Maneh HP maneh naon? Ih, iPhone aing mah. Tuh di imah keur ngecas. Oh, iPhone dicaskeun. Yeh, Peti tapaleun. iPhone mah. Udah siap make desktop. Oh, geus dah kali itu Moal. Moal anjis Ganggu tadi. aya aing keur main. Cak aing nawaran teh nu alus atuh geus. Sesat pisan jadah. Dia juga. Oh. Dia. Kemana? Maaf. Capek ya lubang situ mah. Gua. Buka duit tak? Jangan atuh, jangan gawe. Urang geus nganggur ya. Selila. Terwa. Itu jangan baturan ke ka mana? Tapi hayang duit. Sarua. Kudu. Sarua. Ngopi. Sarua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahaja. Bau tak? Apa aja dah? Panas kieu nya anu. Neraka bocor. Abi ka dieu teh bade ieu Beda naon? tawaran produk anu keur viral. Kaos. Mang di mana? Di mah ti di Oh asli dia. asli Ciamis. Oh mohon. Rame dia be. Sarua. Kaosna teh ieu teh Sarua ieu. jauh perjalanannya teh. Kemana wae tah? Kemarin pesan Amerika terus teh dari ke Spanyol Amerika teh kalau yutuan suara tuh sanes. di asli na ibu Oh, tes mancanegara gogah berarti. ini kue Produk. Oh, baju. produk Sunda Ngoleang sekarang tuh anu nuju viral Anu urang si Amis. Muhun. Udah ngoleang eta. Muhun. Oh, muhun. sama tuh gagah Heeh. pilih bade Hayang. Wah duitna. tuh bahan oge tuh Hayang nama mah euy. Di duitna tuh kumaha. lanjut lah Lanjut bae. bayar tuh untuk pendak lunas nabi ini Batur. Hei, ampun kan itu Lumayan. Kenalan. atuh kak Dah naon Saha tuh rezeki mun butut. Gila. Yo,
Naon? Urang nawaran bisnis. Ah, mana masuk tuh bener bisnisnya. Piduiteun maneh deui unya. Erek mah Naon? bisnis piduiteun. Erek mah lah. Oh, ih naon? Paling terangkeun ya. Bener. Dengekeun. Boleh terangkeun. Ya. Sabulan menang mobil. Terus 2 bulan menang imah. Saminggu menang mobil jeung imah. Terus Daek teu hayang bungu gitu. hayang. Hayang mana? Nya ai kitu nya hayang saminggu menang mobil jeung imah mah. Emane hayang? Ulang saminggu nyeri kenting bisa disangka fitnah teh keluarga apa mun warga cenah. Jamaah teh gawe hante saminggu geus kabeli imah nya mobil. Nah nawarkeun kitu. Mending nu 3 bulan rek. 3 bulan menang naon? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan mah menang kabeh. Mobil menang, imah menang. Awe. Awe komo 7. Erek moal hulang-hulang Unyil, erek moal. Hayangnya. Hayang. Hayang nama. Ngan aya syarat-syaratna teu atawa kudu di kumaha gitu. Lah, Syarat syaratna. sabab ya namanya teu boga duit. Hayang Boga di duit baju sih. ge urang. Matakna urang nawaran. Baju ieu nuker Nawaran bisnis teh mah mana boga duit. Tapi DP lah, kajen. DP sakumaha? DP 10 juta lah. Mampu tuh 10 juta. Mampu mah mampu sih. Lah nih guluh. Naon heula eta bisnisna? Yo bisnis nate yang apa dengekeun, regepkeun. Ngingu tuyul. Waduh, eta mah euy. Kumaha? Udah itu tong denge tukang baju mah geus. Geus kira balik tukang baju naon bleke baju kieu. Paling itu viral. Dah mau beunghar ngajualan baju kieu bajuna Produk Sunda geus. ngoleang. Ngoleang naon? Apalnya? Sunda ngoleang naon? Ketinggalin zaman. Udah ngoleang teu viral. Viral ah. Di Ciamis, orang Ciamis. Di Bandung. Hoak lah. Geuning hoak. Wah. Mana? Urang teh pernah ada negara. Can urang Urang kamari teh ulin ka ya, Spanyol. boga Di Spanyol di Ciamis Sunda ngoleang bleke kitu naon? Siling tukang baju untuk pipuluenting geus tong didenge. Denge musrik. Mau beunghar jualan kieu 3 tahun ge. Wah, leletikan heula. Eta teh yung kumaha? Gitu geus bae bisi urang mah ngaringankeun manehnya. Heeh. Karunya geus kajen dikurangan 5 juta. DP-na DP eta mah. DP heula pan 10 juta. Kuduaan. Karep si unyil daekeun. Ereknya. Nya leuwih alus mending keneh 5 juta pan. Imah jadi soranganeun teu kudu kuduaan. Nah, yus ah. Ih, Sini pu. heuh geus atuh kajeun lah duaanan ge. Segera mantap geura tukang baju mah. Duaan arek mah. Sia tukang eta teh tah balik heula. Sok bat lah tuh duaan. Musingkeun. Geus balik maneh mah. Baju kayak gitu udah mau payu. Cek saha? Lah, anjing mungkin mah paling 15.000. Payu. Wah, Kapal geus mancanegara. DP-na sabaraha? itu 5. 5 juta. Lamun ku HP kumaha? Heula. Tapi erek dibayar ku duit engke. Nyai geus hasil mah bayar. Kajeun lah mana po HP-na halus teu. Ih. Ulah HP jadul, Bro. Android atau iPhone? iPhone 3 dimensi. Ya, anjir imah kaitungna tuh. Kamhung. Kaitung 3 juta tuh beli kieu mah. Nya 3 juta dua sih ya. Juta, 5 jutanya. Ieu kumaha kaos? Ya geus bantu Boga kan. duit. Balik-balik juga. Nuyul heula. Musrik ulah Yang nyasarkeun. penting mah duit. Balik. Nuyul naon oge. Gampang ke kaos meuli deui, gampang. Duit mah dibeli. Udah urang ge hayang teh. Kayak mah geus eta geus beunghar mah ke di moal meulina. Iya. Geus jadi terjadi ya. Balik. Pusing ada yang Oke, dihubungan deui. Oh, Iya, dihubungan deui. Dihubungi. ya urang ke didinya. Ada dibeli tapi engke nuyul heula. Kalau tong baju yang sasaha. tong loba ibu. Yo, kurang ke dibayar persenan geus ulah loba ibu juga balik tukang baju. Persenan ah. Geus mantuk geus. Ge teu duit. Anu kieu tah. Yang penting mah duit. Kieu tah kaluaran TK teh teu mikir geus tuh. Nyaman keluar. SLB, SK urang. Bisa tuh ah. Juk. Sesuai mah. Ya juk. Nanti tadi ngaganggu. Mana? Ngider deui. Geus tong ditanya kan memang. Wah. Geus tong ditanya mah kira balik pusing. Ya. Juk. Pembedaan eta. Musik. Heeh. Baiklah, yang penting mah duit. Oh, jadi berarti dia nya. Iraha tuyulna datang Ya HP ku yang cokot. Oke lah, penting lah. COD an ngomong. Tapi tong obatin batur. Oh, Ibur. Heeh. Soalnya pan batur masuk ke ibur teh alus tapi kabukti bukan mah. naon we minusna? Urang ge kabukti. Minusna? Maksud apanya emang Minusna urang tuh? mah aya. Ya, minusna gitulah sok loba omong tuyulna, ada tuyul ngaranna ge tuyul jurig. Baiklah. Tapi da ieu mah geus dilatih ku urang bisa nyokot di ATM. Jadi sekali nyokot teh
100 juta ho kebeli mobil sebulan. sih. Jadi 3 bulan teh kebeli mobil imah kolam berenang. Awewe tinggal godaan ku mobil. Nah, jadi daiknya dia. Kayak penting COD na Di gimana? Oh, di Mercury. Tadinya masuk di isen. Kayak penting tong ibur ka saha urang anu ngadengi. cuman ini lagi ibur-ibur. Nya moal aing ngedasieun atuh. Awas menipu. Ternyata keureut ceuli mung hiji duana tah mun aing nipu. Komo. Mun teu culis unyil tah kau. Tuyulna butut mah cepat deh kan HP-na. Dijamin ya mah pokona mah. Dijamin. Jamin. Ya lebah halalan tuyulna ge da. Ih, mah. Ya tuyul ya bakalan. Oh, pan halalna dicap atuh. Percaya lah. Naon? Nggak percaya tuh cenah. Naon? Ih, tadi suan ngadengeun teh ngetulog tolog gue. Terus pokoknya dia nya HP kurang dibawa DP. Candi ke 5 juta deui. Oke, tungguan Yang penting COD nya. penting. Tadi. Maneh deui. Yang penting COD deui jeung urang, melo deui. Wah, si aing mah urang ini teh lah tuh nya. Erek nyiapkeun tuyulna nu alus. Setuju. Ke mana mah nu alus pisan. Ada nu minusan. Heuh. Tuyul Arab lit. Geus tong loba omong pokona mah tuyul. Ya udah mah. Terus sok. Ka mana? Nyiapkeun tuyul pokok. Oh, poho. Terus sok. Sasaha kamarana. Aduh poho sih. Masih dian geus jam sakieu ka dieu. Pon ah. Oh. Di mana? Tadi nongkrong. Oh. Sok guat ka dieu. Tungguan ya. Wah, gila. Sok. Hei. Aduh. Gila teh ngana kan? Gila, tadi nepi ka mundur maneh aing. Orang biasa dari lah tadi aya belum asin benar lah. Oh, aing eta si Openg. Aya ngobrol deui teh ka ente tawaran deui kan teh udah. Naon tuyuk? Heeh, tadi. Terus tadi. Ente aya aing mah ieu. Berarti hanteu nya sarua ka urang Teh kira-kira nawaran tuyul di teh kira. Aing mah nawaran teh rendah atuh. Ieu, PRT. Kumaha PRT deh, Mang? Alhamdulillah. Kamana? Dia Kamana cuman? Iya, dia aya gosip ya. Kumaha? Aya gosip. Dia tuh bagian orang Iya, gandeng ka dieu lah eta teuing. kurang si orang teh keur main game heuh. Heeh. Teh jiseu teh keur Aing buy lan one. keur main eta. Aya naon? Ari sugan urang mah nawaran teh 3 wion nu alus tuh. Mana teh? Aneh yang duit loba cenah. Kumaha? Heuh seminggu teu menang mobil jeung imah cenah. Mun sabulan mobil hungkul, 3 bulan imah Kabeh hungkul, intina mah sagalana. 4 bulan mobil jeung imah cenah. Hei, Kamana? Tadi ya. kia urang mana ronggong aja. Ka mana? Ka dieu. Oh, naon ka dia? Biasanya kita lain di dia. Heeh. Naon? Mau lebih naon? Antu aya we. COD. COD kedon. Tadi naon? Aya we. Bisnis online COD anta. Rek COD. Iya, mana teh kucing. Lain. COD-nya di dia. Heeh. Ada randanya. Gimana? Goblok. Lain. Aing curiga. Iya, aing curiga. Alah, Rametuk. COD tuyul siamahnya. Sok, jeung si Openg. Ah, hantu. Oh, tong seuri teh teh. Hantu. Soknya. Hantu. Banget. Gereng, Tenang. awak badak, baju warna pink. Baca udah tuyul. Baca udah tuyul. Aja beja bener. Saya beja-beja naon? Dengan bakung gua. Ngapa lu nya? Ya apal. Kepanggih cek kayaknya. Aing udah emang geus curiga. Sok, mana tadi ge jadinya mana COD. Mana tawaran tuyulna iraha? Tuyul. Kawas. Tukang Tukang kawas nu bahasa burang. Icalan naon, icalan naon? Tukang kawas geus 3 poe teu gantikan ti eta JK. Itali, Spanyol, Viral. deui. Oh, anu viral. Ningali lah cing. Produkna. Produk naon itu? ngeleang. Jenis kawas modal ding. Alus sih ningali. Ayam. Oh iya. Halus halus. Halus menuju viral. Halus sih wahanan brand. Oh, seneng urang teh tah nu keur eta teh nu rame teh. Ya. Oh. Gini-gini mah beda ieu. Pan urang hayang beli ieu matakna meuli heula tuyul urang duit. Sabaraha nu kieu?
Biasa harga mah Harga baladanya. lain kela geuna ieu mah Hello Kitty tapi mau pacul kumaha ieu teh. Iya teh produk Sunda Ngoleang anu viral teh terang teh. Tapi bisa dianjuk. bisa dianjuk mah atuh. Rugi mah. Butuh loba urang euy resep oge ka Sunda Ngoleang asli. Bisa di order. Bawa duit teh. bisa. Bisa. Bawa duit. Ada 50 pokoknya. Siap, gampang. Nah ieu kena raon ngarubuh ge. Nungguan ente atuan. Ye. Ngantosan menungguan karena datang. Mana cek? Cek udah tuyul. Kurang kita Ye, apa? nyelain. Aing teu apal di loba Aku jauh. we seteh ah. Da geus harapaeun emang pada tawaran eta. Mana saya nawaran tuh Oh, nawaran tuh. Padahal mah COD-na di mana we nu sepi. Geus bayar kumaha Mana Mana ya? lu atuh ieu. Tuyulna mana? Nah yang nempo. Aya atuh ieu. Lu kurang ya teh mungkin meh mana percayanya. Sok mana buktikan? Yo. Yo, let's go. Nah, itu yo. Iya ini mah kawe. Dia geuning tawaran. Asli, cadu. Kieu. Nah, geureuh ceuli yang ieu palsu. Yo mahal di 10 juta. Tapi kieu ya. Beungeut maneh pan alusnya aing boga ide jeung beungeut maneh ngareka-reka. Mah ku urang jieun jadi tuyul. Ngarti teh geus bae teu ngarti ge. Daek teu. Daek. Heeh jadi tuyul. Pokoknya mah kayak kurang dititah kitu-kitu namanya. Kayak kurang bae di dandanan. Kurang aya bisnis pokoknya jeung maneh mah Kalau make 2000 nya, dia 2000. Mah teu percaya ieu tuyul. Hanteu tuh. Aya nu boga ATM teu? Yang naon atuh? Pantes we ieu bisa nyokot di ATM tuyul kieu. Wah. Teu percaya keneh. Cuma 2500. Geus pokona mah mau jadi gila. Dia nya geus deal. Gila mana ih? Geus deal, cicing. Ih, tuh tempung. Di mana ya tuh bencong? Naon? HP. Yang geus deal. Barang yang sudah masuk ke saku saya tak bisa kembali. Untung orang terjadi ya. Heeh, orang terjadi. Pakai mana? Buru HP. Cicing, cicing, cicing. HP. Anjir, itu si Puput, Mbok, anjir. Si Puput. Ih, Buah salak, buah duren. Cakep. Sunda Ngoleang emang keren. Oke guys, untuk orang Sunda yang ingin membeli produk kita ya Sunda Ngoleang bisa dihubungi nomor di bawah ini ya. Orang Sunda mah wajib. Jangan lupa juga naon nempukeun aspal. Sunda Ngoleangnya. Iya. Sunda Ngoleang. Iya, Sunda Ngoleang, Bos. Senang ngoleang, awas. Baik. jangan lupa Like And subscribe. subscribe. Jeung share. Saloba asa seur-seur nanya. Atur nuhun. Dan komentar.